Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha darama? Mugia hidup sadana tetap aya dina kaayaan sehat walafiat. Tong hilap, tetap jaga protokol kesehatan. Dinten ayeuna urang baris diajar bahasa Sunda. Diajar naon? Yuk, urang titenan materi dinten ayeuna. Tah, ayeuna urang pedar wangun sisindiran. Aya naon wae? Kieu babagianana. Anu kahiji aya paparikan, anu kadua rarakitan, anu katilu wawangsalan. Tah, ayeuna urang titenan hiji-hiji. Anu kahiji paparikan. Paparikan teh kasup wangun sisindiran anu sorana padeukeut sarta murwakanti dina tungtung kecap atawa padalisana. Kieu contohna, kripik siki kanari ngalasada arek nyeupah, sing apik naliti diri ngajaga ucap jeung lampah. Anu kadua, rarakitan. Rarakitan mangrupa sisindiran anu kecap awal dina unggal padalisan cangkang dipake deui dina padalisan eusi. Ieu wangun teh mesarua jeung wangun rakit anu biasana papak buhuna. Kieu contona, lamun urang kacikole moal hese tumpak kahar. Lamun urang boga gawe moal hese barang dahar. Anu katilu wawangsalan. Wawangsalan boga wangun anu beda jeung paparikan atawa rarakitan. Wawangsalan ukur diwangun ku dua jajar. Jajaran kahiji mangrupa cangkang atau ditarucingkeun, jajaran kadua mangrupa eusi ngang pituduh. Kieu contona, mesin ketik make layar, dialajar ame pinter. Wangsalna komputer. Tah sakitu pedaran rupa-rupa sisindiran dumasar wanguna. Ngalatiwu belah luhur, diala belah puhuna. Sakitu anu kapiatur mugi aya mangfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.